pusing amat ya Besti, tiap hari harus mikirin bikin konten nu kumaha lagi, pokoknya mah bingung Atuh ya. iya nu kumaha kurang geus dikontenkeun gitu kenya atuh rek nu kumaha deui ira lajuna mah atuh geus kieu bae nya urut deui ngeunyeun kontena jak kumaha sasapoena ge kieu deui gitukeun. Ceritanya ini Besti, di lembur aku mah lagi musim hujan ya. Tidak tahu kenapa ini dari hari-hari kemarin ini hujan terus pokoknya mah. Jadi rada nyetel teh nya musim hujan karena ngagoreng bakwan gitu kan atuh rada mejeuh na cik kami mah kitunya. Supaya rada haneut-haneut pan nya kajero beuteung. Tapi dirarasa sarita Abdul teh nya lamun isuk-isuk teu makan sangu, lamun isuk-isuk teu ngagoreng sangu gitu kan. Aku masuk langsung laleles aja ini awak lamun belum dimasukkan nasi teh kitunya eta pagi-pagi. Sok sari di puasaan batur gitu kenya horeng mah sing can emam meureun nya. Mantakan ge nya ai keur teu sangeuk bae eta awak sok nyeun goreng sangu bae gitu kan lah eta isuk-isuk. Eta ge nya segala rupa segala persamaraan gitu bae nya eta geus asup eta kana si jero kekenceng lanjutna kurang diaduk-aduk biasaannya lamun dirarasa geus meujeun atuh geus nek kumaha di Besti. Ya kaburu jeger engke eta si sangu di jero kekenceng nya. Geus nya langsung bae abruskeun si eta sanguna kana nampan bari jeung itu si kekencengna tutung nya ja ieu kami meni teu kuat ngageuter ieu beuteung kami geus gogorowokan bae ti keur tadi hayang makan meureun nya geus teu kuat.